maksakeun we aing rek naik ojek. Nyusul gitu. Rek naik Grab. Ini gerak. Hayo sedeng sok sia heula. Lila deui. Rek ka mana heula? Aing rek ka WC, rek ngising aing. Yo, kita berangkat ke negara Amata untuk menculik pamajikan Batur Aranengarana. Anu ngaranna Subadra pamajikan si Arjuna. Kita harus menculik supaya berhasil. Yo, kita kerahkan sekuat tenaga. Jangan sampai kita kanyahoan ku musuh. Kalau kanyahoan ku musuh bakal cilaka. Yo, jangan sampai kanyahoan. Yo, sampai goblok sia. Panuju gitu mah. Jangar kena hulu aing. Pika geuleuh teuing sia teh. Iya boga babaturan. Sabar atuh aga neng sia. Iya mah meni marah-marah wae ka neneng teh. Neneng. Kurang kumaha neneng belana geuleuh aja kah. Neneng sia. Aneng punung paduli ah. Ya tuh atuh meni. Neneng nyeri hate duli. Yang disebut atuh mung luar lewe kawas awewe aa sia sia teh lalaki cing nyaho kana kodrat gondok laki gede kitu oge sia atuh mung geuleuh ka sia teh maafin nenek mung geuleuh atuh geus asa kitu hareudang naon jadi wae aku mencintai kamu apa adanya. Bagaikan bulan dan bintang yang disinari rembulan. Cium-cium aja enggak? Jalu saya guna naon. Awewe mah teuing atuh da. Awewe maksa. Naos wae Bapak kamu tukang bengkel ya? Tegeni. Mitina tah. Gitu kumaha gitu. Soalnya kamu sudah menyerpis hatiku. Teuing penasaran si anjing. Bikin penasaran. Naon? Mobil apa yang bikin ngangenin? Mobil Pajero? Bukan. Mobil sedan? Bukan. Mobil naon? Mobil Ayla. Nah Ayla, I love you. Oke. Teuing ku penasaran wae si anjing itu. Penasaran. Naon wae si teh. Bapak kamu tukang cendol ya? Gitu kumaha? Soalnya sudah mengamnestiiskan hatiku. Anjing sudah jauh-jauh. Teu nyambung. Ning. Ada nggak balas? Apa? Ada nggak balas? Apa? Aduh, apa? Ada dibalas. Karena cinta ya. Bapak Ning tahanan ya? Kau tahu? Soalnya aku ingin membunuh kamu nih. Aduh, anu romantis Belum aja nggak usah dah. Aduh, maafin neneng. Enggak, kau geluh aing geluh. Orang-orang hayang maafin lu. Nggak usah juga, sudah. Ke DRT, duli. Ngangsang Geluhun teh si Aji. Iya boga nyaho kodratna lalaki kelak awewe atuh kodrat lalaki mah. Hayang lalu. Deuh kelak kitu. Apaan pika geuleuh anjeun mah kitu teh. Ayo orang init batur. Hege.
Bahek bentak di lempang ratu. Ulah tunggu di parut. Kunaon ieu lempang teh deg-degan kieu. Sempoyongan. Gitu. Sempoyokan kieu. Poyongan. Sempoyongan. Sempoyok. Alah. Halo sahabat hijrah. Hijrah lebah mana sia teh? Ai maneh di mana? Aya naon ieu teh? Batu rapat eueuh sia teh? Alah sorry bos sampura euy. Nah di mana? Itu di pojok bos. Keur naon? Ah biasa we bos ngahaneutan bos. Ngahaneutan? Heeh. Si Duru. Anjir tahun 2020 aya kene bahasa si Duru. Tegaul bos. Apaan tuh si Duru? Si Duru seteh meuleum sulu, diriung-riung. Nahawu. Ah, tegaul bos. Aya ceuk maneh ngahaneut teh naon? Hah? Ngahaneut teh naon? Atuh, drink dong. Minum bos. Ade. Sia teh mabok. Ya, ibro kades ya. Goreng patut kasebutna sia make jeung nyenyekek botol hareupeun umum jahat. Nyontoan teu hade ka batur sia. Ngaruksak generasi pemuda. Na teu nyaho aing jeger desa Cinanjung. Gelo. Terus lamun aing lamun maneh jeger Cinanjung aing kudu bilang uwow gitu. Hah? Orai kawat macok nu gelo bos. Naon soat gitu loh. Najan sia bos jangkung gede moal ditarajian ku hamba bos. Cicing lah kumaha abdi hirup-hirup abdi uruskeun mah urusan pribadi tong uruskeun diri abdi bos. Lain masalah kitu sia teh. Naon? Yeuh dengekeun ku maneh. Aing ngaran-ngaran mabok ku nagara dilarang ku agama diharamkeun deur nyekek botol kitu. Doraka camplak. Diri sorangan jadi ruksak. Awak katelang syara ngaran lembur jadi goreng. Ngageringan awak sorangan. Dengekeun sadul. Susah denge-denge. Leheung keneh abdi bos. Leheung kumaha? Leheung keneh abdi mabok puguh cukang lantaran anak kulantaran minuman keras. Leheung aing mah ukur pribadi ruksak teh. Tapi aya anu leuwih tibatan aing bos. Naon anu mabok tanpa minuman? Nah ayanya aya naon mabok jabatan, mabok kapangkatan, mabok kadudukan. Teu saeutik ayeuna jelema anu mabok kapangkatan kadudukan rahayat jadi korban dengekeun ku sia bos. Anjir. Tong dikeprokan lah da lain japati aing malah. Eta teh ngadukung beleguk. Ah, teu butuh dukungan bos lamun saweran butuh bos aing. Oke di Bapak Haji Edi, di Bapak Hajat gampang ke di Bapak Dede Ukay, Ibu Yani. Gitu bos. Moal karas kalam sawer-sawer. Tong dikitu-kitu kege ngartieun Bapak Hajat oge. Nya. Gitu bos. Heeh salah kitu teh. Moal karasa ku obos kapeureuh aing bos. Ya dangukeun ku obosnya setiap aya haseup tangtu aya. Bener teh seuneu bos bae batur nyaho aya si obos cicing wae. Heuh seuneu nyaho oge. Seuneu lain udud. Aya cukang lantaranana bos kekiaan teh. Da urang mah kakara ayeuna nyekek botol bos. Baheula mah aing mah kieu salat lain ku dreum leuwih parah sia mah. Heuh. Sakieu mah leheung bos. Ari kitu kunaon? Nyeri hate bos. Nyeri hate? Oh, naha? Putus jeung kabogoh bos. Putus kabogoh nepi ka mabok. Heeh. Ah. Teu pira sia teh. Nah, anu nyawer. Mana? Alah. Aduh, teu dikalungkeun. Aduh non di saya. Cacak mabok. Cacak mabok. Di Bapak Hajat. Tukening. Alah jajak kalau hatur. Aduh beres jis tuh ah. Bari mabok anu nyawer. Anjing teh nyaho kieu mah mabok aing.
Kabetaan ja. Dengan aing jadi Miss Universe dulu. Loba. Gitu, Bos. Nuhun Bapak Hajat tembe teh. Alah, Bapak Dede. Nuhun Bapak Dede cing kagentosan anu langkung-langkung. Panjang yuswa ageng milikna nya. Sehat. Ridho Pak Dede. Tambihan deui atuh ridho mah. Sia mah dipentah hate minta jantung sia mah. Teuing dibere hate minta. Gitu, Bos. Marokana kumaha aduh aya rada haneut aya mos lah ngeunahnya ka di Kang Kalungan ku duit haneut, Bos. Mau duit